Budak coba di subscribe he. Kurat-kurat teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wah lawan ke Indonesia mah. Kesel-kesel teuing hidup dalam dunia. Bina-bina ria. Kira aku ku aing odong-odong dirombak jadi mobil truk. Aduh, nya arek lebaran, nya huntu servisaneun, nya mahal huntu deh. Ku aing kudu ngajual ginjal mah jeung meuli huntu. Meureun lamun aing ngajual ginjal, ginjal aing eueuh hiji, pincang. Saha nu daekeun nya? Lamun aing nu daekeun mah ieu kena ginjal aing. Ku ngerek dijual 3M. 500, 5.050. Aya eueuh nya jelema anu polongo kaos aing. Hayang meuli huntu kuat ngajual ginjal. Aing mending ngahayal heula lah. Bari nungguan ieuh bae. Ye alam dunia panas-panas teuing. Ku bina-bina ria. Nongkrong dina odong-odong sana. Si Bangkawara itu malain bebeungetan si Ompong eta. Ku yang digawean bae dah. Sakieu aing keur hulapna ieu macul. Lumayan euy. Dengan bae sia panas poek ieu. Aing keur ngahayal sia mah. Goblok. Anu ge koseng. Ganggu bae. Pani aing keur ngahayal arek ngajual ginjal jeung meuli huntu. Sia yang beli huntu. Oh. Aing huntu guludug di mah aing. Sia mah kabina-bina panas poek ieu kadangan kieu. Yuan teu batus ge hulu sia. Goblok. Geus cik aing mah sia maning ilu jeung aing. Ilu ka mana? Cenah sia yang meuli huntu, gawe jeung aing. Heuh nya. Apa aing kudu ilu apa henteu nya? Lamun aing teh ilu teu kaboleh huntu. Geus hayu lah oge jadikeun. Teh heula tapina. Sia ieu keur nanangan dia di dieu. Nungguan odong-odong ku aing caritana arek dirombak jadi mobil truk. Goblok. Otak sama segede padas. Nya nu kieu rek dirombak jadi mobil truk. Geus mending hayu ilu sia jeung aing. Bantuan aing gawean itu sawah paculan. Baik teh. Hayu lah oke siap. Geus hayu. Coba lagi aing, polong aing nu nyaona teh. Dik. Oh iya. Sia macan mandinya. Tuh aing can mandi ti SD. Sama awak bau rudal. Geus hayu. Pandian ku yang di ditu dia. Abah ku tunggung beureun dia. Kabina-bina leumpang teh atuh ditempoan leumpang teh he. Dia mah goblok. Hayu. Udangkeun. Astagfirullahaladzim.
pisan sama Sim. Laju bae di ragagon. Sia menanyakan pegawaian bae dina di buku ku aing rek ditunjukkeun. Goblok. Cak ka diheula sia na. Tah, ieu ku sia ratakeun ieu. Aing rek istirahat heula. Kalau misalkan aku siang geus beres, ku aing dilanjutkeun. Ya. Siap. Oh, tenang pokoknya mangke ku aing dikabaran. Ya paculan ya paculan. Paculan eta. Ya. Bener paculana, yang menang duit mah jeung meuli huntu mah dia. Oh Sim, pengen ka boleh huntu ya. Ah, Mas. Yang dia yang nungguan. Oh siap. Hih, Bagong. Aya pagawean. Malik-malikeun jagat. Jugan kitu aya pagawean ngeunah kitu. Doang roti. Mumpung si kasrek ngagawean itu tuh. Aing merek molor heula. Dia modar-modar ku yang digawean. Aduh, geunah-geunah euy. Tunduh ih. Nya pagawean lo bakene. Nya tunduh, ieu mata teu bisa diajak kompromi. Kabina-bina ria. Nya beuteung nelponan bae. Lapar beuteung ya aing lah. Nya tunduh. Molor heula aing oge lah ka darat hanjat heula. Teuing pagawean ieu. Di mana ieu nya tempat molor nu ngeunaheun? Nah, eta ngeunaheun Bang. Tunduh aing awak ngeunaheun mah ya lah. Yo. Wong kereta di mana? Gandeng-gandeng teuing. Astagfirullah, ya si ieu ku kita digawe kalah ilu molor. Jailan ku aing sih. Oh no! Goblok sia. Molor. Siapa? Siama. Sia naon gawe kalah ilu molor jeung aing. Tunduh. Pagawean dia geus beres nih can itu. Beres pagawean masih beres. Nggak sayo geus balik oge, aing geus beres mah. Aduh. Bawaan tuh, pacul tuh. Ayo. Sakeun ngeunah. Nggak sayo geus balik. Sen, aing tuh kumaha lah ka ditu tuh ya. Beungeut aing kieu heuras. Nya. Geus anu kumaha ditu. Oh, tungguan ya. Geus sekalian mandi tah dia. Oh. Awak bau bedul. Goblok. Aing nangguan di imah. Aing mah sia. Ini shoot kami yang ke-16, episode 16. Dia lagi bersihin karena gua teplok tadi pakai lumpur. Dan ini dia sang fenomenal yang podaran. Kok dia kau ini podaran. Itu Bapak Koyon. Pokoknya guys. jangan lupa selalu support dan tonton terus Segering TV. Masih ada make kaya. Apura. Apura, ada kan ku. Iya.